Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina pedaran pangajaran bahasa Sunda. Kalesan dinten ieu simkuring bade medar materi ngeunaan warta. Begituna hayu urang tonton sasarengan ditongton dugi karengse. Teu hilap oge simkuring nepangkeun pasta pun hayati mayang arum. Nanging satu acana sapatos biasa simkuring bade ngemutan sadere kanggo subscribe ieu channel supaya simkuring langkung sumanget deui dina ngadamelan materi-materi pangajaran bahasa Sunda. Begituna hayu saderek sadayana dipencet heula tombol subscribe-na. Saatos kitu langsung di like, saatos kitu dibagikeun oge ka rerencanganna. Magi urang teh ulah hilap atanapi ulah pernah eureun babagi ilmu pangawaruh. Begituna mugia ieu aya manfaatna sasieun sabeunyeureun mugia we jadi bahan pangawaruh kanggo urang sadaya. Hayu urang dikawitan materina. Materi dinten ieu sapertos anu simkuring diwartoskeun nyaeta materi ngeunaan warta. Nah, ayeuna warta teh naon? Sasaruaanna warta teh nyaeta sarua jeung berita. Sarua oge jeung news dina bahasa Inggris. Nah, naon atuh harti warta? Warta teh nyaeta mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal boh sawangan boh pamadegan dumasar kana kanyataanana. Jadi ari warta mah nyaeta mangrupa informasi, mangrupa iber ya. Mangrupa iber atau informasi perkara hiji kajadian atau hiji hal. Tapi dina warta mah biasana sok aya ciri. Cirina teh nyaeta dumasar kana kanyataan atawa aya faktana. Jadi lamun misalkeuna ngainformasikan hiji hal tanpa ayana fakta atawa dumasar kana kanyataan berarti eta sanes warta tapi hoax biasana sapertos kitu. Nah, di zaman ayeuna oge seueur pisan anu nyiliwuri anu ngaku-ngaku eta teh warta atanapi anu berkedok warta padahal eta teh hoax tanpa aya barang bukti, tanpa aya dadasar atawa kanyataan anu jelas sapertos kitu. Urang dilajengkeun deui. Nah, warta teh ngagaduhan media-mediana aya naon wae anu tiasa didugikeun atanapi osok ngadugikeun warta. Mediana nyaeta radio, aya TV sareng media cetak. Janten anu sok ngadugikeun warta teh biasana aya radio, TV sareng media cetak. Sapertos kitu ya. Saterusna, nah ieu urang tingali jalmi anu sok maluruh warta atanapi anu sok ngolah warta nyaeta disebatna wartawan atanapi jurnalis. Nah, ieu bubuka tina warta. Warta sasaruana sareng berita atanapi news dina basa Inggris. Mediana aya radio, televisi sareng media cetak. Nah, atuh secara hartina tadi warta teh nyaeta iber perkara hiji kajadian atau hiji hal tapi didasaran ku ayana fakta atanapi kanyataan. Sapertos kitu. Urang dilajengkeun deui. Ayeuna urang langsung kana unsur pangwangun nulis atau nyusun warta. Nah, saderek upami saderek bade nulis atanapi ngadugikeun warta, misal mangrupi berita di televisi atanapi di radio atanapi saderek nyerat warta aya unsur-unsur pangwangunna. Unsur pangwangun teh nyaeta unsur-unsur anu ngabentukna ya janten aya hal-hal anu kedah dicumponan. Anu kahiji nyaeta kedah aya unsur wu atanapi saha janten kedah jelas saha anu diberitakeunna dina warta eta kedah aya keterangan saha. Saterusna aya why anu hartosna naha, jadi naha kajadian eta teh bisa lumangsung sapertos kitu contohna nya. Terus aya what hartosna naon, jadi kedah aya unsur naon. When hartosna iraha, where hartosna di mana, how hartosna saha. Janten upami disingkat mah jadi 5W sareng hiji H.
upami nganggo bahasa Inggris ya. Upami nganggo bahasa Sunda mah aya saha, naha, naon, iraha, di mana, kumaha. Janten berita anu leres teh, berita anu sae teh aya unsur-unsur 5W sareng hiji H. Boh eta ngadugikeun sacara lisan misal dina radio, televisi, saperti itu. Atanapi sacara tulisan. Sami wae, bade lisan bade tulisan kedah aya unsur 5W 1H. Disebutna unsur pangwangun nulis atawa nyusun warta. Dugi ka dieu bilih aya anu bingung tiasa saderek naros dina kolom komentar atanapi bilih bade diskusi mangga. Saperti kitu ya. Urang diteraskeun deui. Nah, aya 3 cara ngumpulkeun fakta dina warta. Naon wae eta teh? Anu kahiji aya paniten atawa observasi. Janten urang teh aya sababaraha cara pikeun ngumpulkeun fakta dina warta. Jadi urang lamun misalkan hoyong ngaduikeun hiji warta, hiji berita, aya sababaraha cara pikeun ngumpulkeun informasina anu dumasar kana fakta. Anu kahiji tadi aya paniten atawa observasi. Ya, paniten di dieu teh nyaeta urang kudu nitenan hiji kajadian atawa hiji kaayaan. Upamana wae urang hayang ngaberitakeun perkara banjir. Nah, urang tiasa langsung observasi ka lokasi, langsung ningali kajadianana sareng kaayaanana. Urang bakal ningali, urang bakal ngarasa, urang bakal ngadenge, atau urang bakal ngalaman langsung kumaha kajadian di tempat banjir eta. Nah, jadi urang tiasa ningal kumaha kaayaanana. Oh geuning di tempat banjir eta teh evakuasinya masih kurang, masih kena aya nini nyangsang dina kenteng misalkan teh. Nah, di mana urang tiasa terang aya nini masih kena nyangsang dina kenteng? Tina hasil paniten urang, observasi urang, hasil mengamati upami saur bahasa Indonesia namanya. Jadi urang mengamati keayaan langsung tina eta kejadian. Jadi urang sanes ecek sanes cenah tapi leres-leres ningali ku panon sorangan. Yen kejadian banjir teh sakitu pikasieunana sarana kanggo evakuasi masih kan kirang saperti kitu contohna ya. Saperti kitu anu kadua aya wawancara. Nah, ieu mah jelas ya cara anu sering dianggo atanapi sering digunakeun wawancara teh nyaeta ngawawancara hiji jalma atawa ahli ya. Boh jalma biasa atawa anu dianggap apa karena kejadian atanapi kana hiji perkara anu rek diberitakeun ku urang tangtuna. Misal urang hoyong urang kana banjir deui we nya. Ayeuna misal urang hoyong ngawawancara perkara banjir, otomatis urang kudu boga narasumber. Nah, kira-kira saha narasumber anu cocok kanggo materi warta banjir misalnya gitu ya. Urang tiasa we ngawawancara ka korban misalkan ka masyarakat atanapi ka pamerintahan setempat atanapi ka tim SAR ka ahli kesehatan misalkan sareng sajabina seueur pisannya. Jadi wawancara teh ngumpulkeun informasi langsung ka jalma anu dianggap nyaho kana eta kejadian atau jalma anu dianggap ahli. Nah, dina wawancara ieu tangtosna urang teh kedah apal mana jalma anu kompeten dina bidangna atanapi henteu. Ulah dugi ka urang ngawawancara ngeunaan banjir jol datangna ka KPK. Kan itu mau nyambung ya saperti itu. Oke, urang dilajengkeun deui. Aya anu katilu nyaeta riset media. Nah, iya ya anu katilu. Naon ari riset media? Riset media atanapi riset dokumentasi teh nyaeta urang ngumpulkeun informasi ku cara kahiji bisa macaan sumber atanapi sumberna teh tina buku atanapi majalah atanapi sumber sejenna video atanapi rekaman sareng sajabina. Biasana upami di redaksi mah sok aya berkas-berkas atanapi sapertos bank informasi, aya video, aya rekamannya, aya tulisan, buku dan sareng sajabina. Nah, eta teh tiasa ku urang dibaca deui, diperhatikeun deui, dikumpulkeun ku urang informasina, naon anu diperyogiikeun. Misal urang ngabahas ngeunaan banjir misalkan teh. Banjir deui ya, banjir di Kabupaten
Bandung Barat misalkan nanti atanapi banjir di Ranca Ekek. Nah aya teu berita-berita samemehna atawa aya teu sejarahna tina buku kunaon ieu pang di Ranca Ekek teh banjir wae geuning baheula mah teu banjir saanggeusna aya ieu oh geuning efek sampingna tina aya ieu teh kaayenakeun Ranca Ekek sering banjir. Nah urang apal ti mana eta informasi tina hasil riset media atau orang maca deui informasi-informasi berita-berita anu geus heubeul misal maca berita banjir Ranca Ekek tahun 2005 misalkan teh sapas gitu ya. Jadi orang tiasa nitenan atau napi maca ngumpulkeun informasi tina buku, tina majalah atau video atau rekaman jeung sumber sejenna saperti gitu ya. Jadi tilu cara ngumpulkeun fakta dina berita teh bakal mantuan pisan orang dina nyusun warta saperti gitu ya. Orang dilajeng deui aya nyungsi ajen warta. Nah, nyungsi teh urang nitenan atanapi neuleuman nya, urang sangkan apal naon wae ajen warta. Ajen teh nilai, jadi ari berita mah warta mah kedah ngandung ajen atanapi ngandung nilai ya. Jadi berita anu hade teh nyata berita anu punya nilai mun cek bahasa Indonesia mah. Lamun saur Sundana mah warta anu hade teh nyata warta anu ngandung ajen. Nah, seperti gitunya urang tingali aya warta anu kumaha wae anu ngandung ajen teh anu kahiji waktu. Nah, ditingali tina waktu atau timelines-na jika kumaha ya. Waktuna teh up to date atanapi henteu informasi teh nya atanapi ieu mah geus basi. Nah, jadi warta anu sae teh waktuna nyaeta anu anyar keneh anu up to date sapertos ayeuna misal warta anu kira-kira nuju seueur di dugikeun di media naon corona misalkan teh. Nah, urang ngaberitakeun virus corona dina waktu anu tepat, dina waktu anu up to date, dina waktu anu anyar keneh janten urang henteu katinggaleun informasi. Nah, upami misalkan urang tiba-tiba ayeuna ngaberitakeun atau ngawartakeun naonnya tahun baru itu kan geus sesuai atau geus teu luyu sareng waktu anu ayeuna ya. Ayeuna mah tos sanes tahun baru deui geus bulan Maret. Nah, saperti kitu ya. Jadi urang teh kedah ngawartakeun hal-hal anu up to date. Waktuna diluyukeun, waktuna anu enggal keneh. Nah, anu kadua patali jeung kahirupan balarea. Ya, patali jeung kahirupan balarea teh artina aya kaitanana, aya hubunganana sareng kahirupan balarea. Upamana wae ayeuna warta corona deui nya. Nah, warta corona kira-kira aya patalina teu sareng kahirupan urang sadayana? Aya ya. Urang nuju diserang ku wabah corona ieu jelas mengaruhan karena kehidupan orang ya, bahwa kehidupan ekonomi, bahwa kehidupan sosialna, bahwa kehidupan budayana. Jelas ayeuna ku ayeuna corona ieu urang kedah cicing di imah, artina kapangaruhan dah sosialna ya. Terus penghasilan oge meureunana berkurang, jelas kapangaruhan karena ekonomina. Aya patalina teu penting teu urang apa ngeunaan berita corona. Penting kahiji kanggo ngaedukasi urang, kadua kanggo apa perkembangan atau nepi ka mekaranna corona teh atos dugi ka mana ieu mewabahna saperti kitu nya. Saterusna urang tingali nu katilu aneh. Nah, aneh di dieu nyaeta kejadian anu narik minat pamacaan atau napi anu ngadangkeun atau napi anu nongtonnya kejadian-kejadian aneh saperti kitu nya. Jadi berita anu boga ajen tuh nyata berita anu sifatna aneh. Contohna misal dina judulna teh nya jalma ngegel anjing terus gitunya. Itu kan aneh. Biasana oke anjing anu ngegel jalma nya. Nah, kamari-kamari dina bulan Februari upami telepat aya berita ngeunaan jalma anu mere dahareun ka anjing, tapi dahareun eta teh samemeh dibikeun ka anjing dicampuran heula sareng jarum. Jadi dahareunna teh dicampuran ku jarum. Terus dibikeun ka anjing, otomatis kan anjingna jadi tatunya jadi nyerieun bahamna. Lantaran dina dahareun eta teh loba jarumna. Nah, eta kan berita anu anehnya. Jadi
dina warta eta biasa nama anjing anu jahat ka manusia, ieu mah manusia anu jahat ka anjing. Jadi dina warta ieu abu-abu mana anu anjing mana anu manusia seperti kitu nya, aneh, kejadian aneh. Saterusna anu ka opat, nya anu ka opat aya konflik. Nah, konflik di dieu teh maksudna bisa wae ngeunaan warta rajapati atau napi pembunuhan ya, itu kan konflik. Terus warta perang. Nah, kamari aya konflik antara Natuna di Pulau Natuna antara Indonesia sareng Cina. Nah, eta wartana tiasa disebat warta anu gandung ajen lantaran dirinya aya unsur naon sih naon perang atau napi sanes perang konflik ya, aya unsur konflik bisa wae eta nimbulkeun peperangan. Saterusna aya misal sasaingan dina widang politik. Nah, ieu kan kaasupna konfliknya misal ngawartakeun ngeunaan bentrokna partai A jeung partai B misalkan nanti gitunya, atau nanti konflik parebut warisan atau nanti parebut non bagi hasil dina bisnis atau olahraga. Nah, persaingan dina olahraga jeung sajabana. Jadi ngaberitakeun ngeunaan konflik bisa misalnya ngaberitakeun ngeunaan Persib ngalawan Persija. Nah, itu kan jadi masyarakat anu simpatisan Persib tangtu bakal neangan eta warta. Jadi artina warta eta loba diteangan ku jalema jeung ka warta eta bisa diasupkeun kana kategori warta anu ngandung ajen atau ngandung nilai saperti kitu nya. Saterusna anu kalima aya deket jeung nu maca ya. Deket jeung nu maca artina kajadian eta teh deket pisan jeung anu maca. Misal kamari di Pasir Kaliki aya siswa anu dibunuh sanes dibunuh anu dibegal ya. Aya siswa anu dibegal di jalan naonnya Pasir Kaliki, pokoknya hilap di jalan eta teh simkuring oge sering ngalangkung tah ka jalan eta teh. Nah, otomatis simkuring ngarasa deket sareng eta warta, ngarasa butuh apa karena eta informasi. Sanggeus dibaca ternyata eta siswa anu dibegal teh geuning siswa simkuring. Nah, biasa katingalkan tidinya yen eta warta teh karasa deket jeung urang seperti gitunya, bedeket jeung nu maca. Nah, jadi ngandung rasa kapanasaran. Ayeuna oge misal corona geus nepi ka Bandung ya, ngarasa deket jeung urang, ngarasa deket jeung lingkungan urang. Otomatis eta berita-berita corona teh berita anu ngandung ajen warta. Sehingga kitu ya. Saterusna hal anu kasohor nya. Hal anu kasohor teh nyata hal-hal anu terkenal gitunya anu dipikawanah kuno maca. Misalnya ngaberitakeun atau ngawartakeun ngeunaan artis anu beunang ku narkoba. Rata-rata kan masyarakat apal ka artis atau napi public figure atau napi ngaberitakeun menteri anu korupsi misalnya teh. Atau napi ngaberitakeun kamari tah anu anyar Presiden Jokowi ibuna ngantunkeun. Nah, eta kan ngaberitakeun hal anu kasohor. Saha anu kasohorna Presiden Jokowi jalmi anu kasohor. Terusna dina berita eta ngandung ajen warta saperti kitu. Saterusna anu pamungkas nyata hal anu matak nimbulkeun rasa simpati atau human interest ya. Jadi rasa simpati di dieu teh rasa karunya, rasa aduh hoyong mantosan gitunya, sedih gitu ningali eta warta teh. Contohna misal aya anu ngawartakeun ngeunaan jalma anu teu boga imah, misalkan teh kaayana walurat, dahar, kadang manggih kadang teu saperti itu. Atanapi kamari seueur berita-berita ngeunaan ini anu dipicieun ku anakna di terminal atawa aya aki-aki anu kapanggih dina parahu geus teu walakaya nya, geus teu berdaya pisan gitu. Nah, eta teh kaasupna kana ajen warta anu nimbulkeun rasa simpati sapertos kitu nya. Jadi salah sahiji atanapi rupi-rupi non ciri warta anu ngandung ajen atau napi ngandung nilai itu nyata anu tadi parantos di pedarnya. Ayeuna urang ngabahas atau medar perkara struktur warta.
Anu bakal diguar dina struktur warta teh aya opat, nyata kahiji judul. Nah, judul teh mangrupa label atau merek anu bakal ditepikeun ku urang ka pamirsa kanu maca. Jadi dina judul ieu urang kudu bener-bener bisa ngirut atau narik ati pamaca sangkan maranehanna teh boga rasa kapanasaran pikeun maca eta berita atau wartanya. Jadi perkara-perkara anu ditulis dina judul kudu perkara anu matak panasaran jika gitu. Anu kadua aya bubuka. Nah, bubuka ieu teh ayana di handapeun judul. Alinea kahiji atau paragraf kahiji handapeun judul. Jadi kulantaran aya dina alinea kahiji otomatis bakal panggeulana dibaca. Nah, lamun kitu urang kudu mampu nuliskeun hal-hal anu matak ngirut atau panasaran maca paragraf-paragraf satulina. Jadi anu dipajang dina paragraf kahiji teh hal-hal atau perkara-perkara anu matak panasaran si pamaca. Kekacapan kudu sae, terus kalimahna oge kudu ngaruntuy, kudu sae, kudu ngeunaheun. Terus ulah dugi ka si pamaca nembe oge paragraf kahiji geus males. Ah naon ieu mah berita teh teu penting. Nah, ulah nepi ka kitu. Jadi kudu bener-bener nyuguhkeun hal anu matak pikaresepeun atau matak panasaran. Ibaratna nama jiga etalase toko ya. Etalase toko anu biasana diharap. Nah, lamun diharap berarti otomatis kudu majangkeun barang-barang dagangan anu sae anu ngirut ka nu maca terus gitu. Anu katilu aya waruga warta. Waruga teh nyaeta awakna nya atawa eusina tina warta. Jadi di dieu dina waruga warta urang bakal nepikeun hasil observasi urang, hasil wawancara urang, hasil riset media urang dina ieu waruga warta. Bagian waruga warta teh di dieu bakal ditepikeun unsur 5 we hiji anu tadi, unsur pangwangun warta anu tadi. Nya aya naon we unsur pangwangunna teh nyaeta saha, naha, naon, iraha, di mana, sareng kumaha. Tah eta teh di dinya ditepikeunana. Jadi lamun kajadian di mana bakal apa di dinya. Saha korbana misalkan teh bakal apa di dinya. Naon sababna irah kajadianana di mana kajadianana bakal apa dina waruga warta. Anu pamungkasnya eta aya pamungkas warta atau napi panutup warta. Di dia lamun misalkeuna wartana bentukna tinulis biasana sok dicirian ku aya kutipan langsung atau omong langsung ti sumber gitu nya. Jadi dipungkas ku omongan atau kutipan langsung ti narasumber. Jadi gitu dina struktur warta. Nah, saterusna urang diteraskeun deui kana padika nulis warta. Nah, aya hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika urang nulis warta, di antarana nyaeta kahiji urang kudu nyieun judul anu ngirut. Anu ngirut teh hartosna anu matak panasaran, anu matak pikaresepeun ya. Jadi lamun misalkan urang nulis judulna asal-asalan atau teu mewakili kana eta tulisan warta, moal matak dibaraca warta urang teh. Jadi urang kudu nyieun judul anu ngirut. Satuluina judul ulah panjang teuing. Nah, aya judul misalkan teh ngaberebet panjangnya. Jadi teu langsung nuju kana poinna henteu, tapi ieu mah ngaberebet panjang gitu nya. Dugi ka sababaraha turunan si judulna teh na eta ulah dugi ka kitu nya. Jadi urang ada mau judul teh singkat, padat, jelas gitu nya. Jadi ulah bertele-tele gitu nya. Anu katilu pisahkeun judul anu sakirana hese dipikaharti jadi 2 atau 3 jajar. Lamun judulna hese kaharti misal istilah asing atau namanya sanes istilah asing atau misal rada panjang judulna teh atau itu kurang familiar ya di masyarakat. Nah, urang biasa di enter ka handap. Contohna misal kieu. Ku taya pisan cukang, enter ka handap, barudak sakola kudu mentas walungan. Nah, sih gitu. Jadi
orang henteu naonnya henteu dijajarkan terus kagigir dugi ka panjang untuk itu tapi nganggo enter. Jadi ditulisna 2 atau 3 jajar. Jadi katingali kan langsung ngajeblak judulna henteu panjang kagigir. Nah, anu saterusna gunakeun kalimah parondok kecap nu digunakeun basajan. Jadi gunakan kekecapan nu pondok ulah panjang. Ulah anu matak ngayayai. Terus digunakeunna basajan, kecap nu digunakeunna basajan. Basajan teh sederhana, gampang dipikaharti. Henteu bingung kanu maca. Jadi ulah ngagunakeun istilah asing anu sakirana masyarakat henteu apa gitu. Jadi usahakeun kekecapan oge anu gampang dipikaharti atawa sederhana atawa basajan tadi ya. Saterusna make kecap pagawean aktif anu ngagambarkeun tindakan atawa gerakan ya. Jadi dina berita teh kudu diusahakeun urang ngagunakeun kecap pagawean aktif. Jadi ulah anu pasif. Jadi kudu ngagambarkeun tindakan atawa gerakan. Saterusna alinea ulah paranjang teuing. Nah, itu matak bosen kanu maca salos nama. Jadi alinea atau paragraf teh mangaruhan pisan nya. Jadi cukup ku opat jajar misal atau rapi 5 jajar langsung alinea anyar misalkan gitu ya. Jadi ulah dugi ka sampai 10 15 eta kan matak bosen kanu maca. Saterusna kudu kawas ngalukis. Nah, kudu kawas ngalukis teh kumaha? Jadi dialus-alus terus bener-bener disiapkan konsepna bener-bener di alus-alus lah gitu. Jadi sangkan si anu maca teh timbul imajinasi. Jadi ngahudang imajinasinya. Contohnya misalkan ngaberitakeun ngeunaan konflik antara Natuna jeung Cina ya. Nah, terus ku si penulis warta teh ku wartawan teh digambarkeun kalayan jelas kumaha kayanana kumaha kajadianana make bahasa anu basajan tapi benang tah sifilna teh gitunya. Jadi orang mampu ngaudang imajinasi. Jadi nu maca ge seolah-olah aya dina eta kajadian. Nah, eta warta anu sae tehnya jadi ngaudang imajinasi. Henteu matak bingung lah intina. Jadi kagambar kajadianna jiga kumaha atau lamun banjir kajadian jiga kumaha kagambar gitu. Jadi henteu bingung maca teh. Sih gitu. Saterusna, nah di dieu aya padika maca warta di televisi. Di televisi oge aya padikana nyaeta kahiji urang teh kudu bisa maca warta jelas ya. Di televisi urang kan tampil piraku pas geus di geus di tag ku kamera urang kalah ngabetem kan moal mungkin ya ngerakeun gitu. Jadi orang minimal kudu bisa maca warta. Anu kadua kudu alus peta jeung dangdanan. Peta teh gestur gerak tubuh orang nalika nepikeun warta dina televisi teh siga kumaha. Lantaran ari dina televisi mah lain ngan ukur warta anu diperhatikeun tapi oge penampilan orang. Dangdanan kudu alus nya piraku maca warta make daster sih gitu ya. Mau mungkin. Nah, jadi orang minimal make blazer atau non pakaian-pakaian anu cocok pikeun mawakeun warta. Jadi ditinggali tina gestur, tina dangdanan oge. Jadi penampilan orang diperhatikan pisan. Anu saterusna kudu alus artikulasi. Nah, artikulasi teh pengucapanna a i u e o e nah jelas gitu nya. Jadi ulah ieu teh si jelema ieu teh nyarita naon teu jelas gitu misalkan teh. Jadi lamun misal nulis ngucapkan kudu jelas kudu. Nah, jadi artikulasinya jelas gitu nya. Lentong teh nyata intonasinya jelas. Mana nu kudu naik, mana nu kudu turun. Randegan-randegana, mana anu kudu titik, mana anu kudu koma jelas. Nah, eta kudu diperhatikan oge. Lentong, randegan. Sarta sorana kudu ngoncrang. Ngoncrang teh artina lantang ya. Jadi kudu jelas lantang ulah matak tunduh gitu. Jadi orang kudu boga kamampuh dina bidang cumarita jiga gitu. Saterusna ngawasa teknis maca warta. Jadi teknis maca warta teh kedah diperhatikan pisan. Lamun misal kena teknis mah ieu gumantung kana kawijakan ti studio televisina. Misal aya oge anu kudu diuk, aya oge anu kudu bari nangtung gitu nya. Nah eta mah teknis mah balik deui ka
kumaha anu ngatur di studiona, kumaha ciri khas studiona masing-masing. Jadi eta mah bener-bener kudu diajar di nalika urang di studio televisi gitu. Jadi ya padika maca warta di televisi aya 4 hal anu kudu diperhatikan. Jadi maca warta di televisi bener-bener orang kudu boga persiapan jeung kamampuh anu HD. Komode lamun maca wartana bari live ya. Jadi kudu bener-bener bener, kudu bener-bener bener. Ya, kudu bener-bener jelas, kudu ulah aya kasalahan jeung sajabana. Pamungkas, aya daftar pustaka, mangga pilih saderek bade maca tina sumberna langsung, ku simkuring dicantumkeun daftar pustakana. Sakitu wae ti simkuring, hapunten bilih seur kalepatan atanapi kacaletot omong, bilih seur anu kirang merenah simkuring nada dihapunten. Ulah hilap, bagikeun oge ka rencangana anu tacan subscribe mangga di subscribe heula. Saterasna, hayu bagikan salawalubana sabab urang ulah pernah bosen berbagi ilmu pangaweruh. Atur nuhun kana sagala perhatosanana, sampurasun.